nama sarua panjang nak jangan. Salah mah, nggak malas desamu. Naon pah, pencan tuang pah. Can tuang kumaha, pancikan teh geus nuang bakso atuh. Make jeung can tuang segala. Beda deui pada ngomong mah orang Sunda. Nah emang aku mah kita ya orang Sunda. Hayang nyaho beuteung orang Sunda ye. Amun encan sangu eta teh ngaranna encan dahar. Skill cik pah kan papa teh orang Sunda ye nya aku mah gitu. ciknya mun bener orang Sunda ye nya pasti bisa ngejawab. Nah Sok lah, wani rek nanya naon. ciknya ye ari lemesna leungeun naon Anak benarnya. Terus naonnya lemesna suku sampean bagus tah naonnya cing bang itu mah. cing ye lemesna sirah tah cing Mas Taya awan. putar aji Oh, naon deui, Bro? cingnya imah paling cetek lah ieu mah gampang na cing ari lemesna beas naon tah ning nah Naon teh beas? ongko orang Sunda tapi teh nyaho lemesna beas. Kakarang adenya beas lemas. Wah kaciri ieu mah ye lain orang Sunda na. Naon teh beas lemesna? Bener hayang nyaho ye wani pira pira Naon cenah? tipung. Pernaon palingan meni seujit bagian ka imah urang geuningan keur masak. Ieu keur masak ning ka dieu atuh. Masak naon euy? Urang teh keluaran wae keur masak mah. Masak naon ieu teh? Masak terong usum kieu mah jeung naon we nu penting seubeuh beuteung. Ieu teh terong beuleuh terong panjang. Terong panjang urang masak ingat ka salaki sekarang terong panjang teh. Naon hubunganna terong panjang teh jeung ka salaki? Nya aya atuh hubunganna jeung salaki terong panjang mah. Naon hubunganna jeung salaki terong? Aya hubunganna terong panjang jeung salaki urang teh. Soalna terong panjang teh kaleuki urang jeung kabeuki salaki urang. Ngerti ayeuna mah sarua panjangna. Jangeuna. Geus asap terong cacing dari tadi tapi ini. Ya. Kenal ada hanana. Mana lapet? Mau kan piring ya cacing. Urang teh itu masak-masakin. Ayeuna teh panpoe hari urangna lah kitu nya oge hajeun terong cik sukan we atuh ingatkeun mere-mere naon. Emang ina poe naon jeung aya naon gitu. Poe borojolna urang. Wow. Pantesan atuh hari
borojol jeung kabrusut mah koyeuna teh. Tapi teu salaki mah teuing engiteukeun teuing ngiteukeun. Lalaki mah kitu we mau kurang ulang tahun salaki urang masukkeun bere goyang. Pagawean mah teh. Heuh geus lah keun bae ingeteun rek teu ge aya mah urang dahar hayu. Hayu urang dahar, urang rek ngiluan we ke dahar mah. Alhamdulillah ayah perhatian pemajikan. Pemajikan mah gak paling sugaan we atau Assalamualaikum bebek. Mana cina euy? Tidak boleh gitu. Sare. Wah, sare. Baiklah, bisa cerita dengan lagi tuh. Dan lah, jujur. Ceng mah hanya hadiah we ke pemajikan. Enak mah ngopi di isuk bikingan ku pemajikan. Wah, kieu ieu teh aduh, saneun. Mah kieu. Weuh. Ieu naon nya? Alah, ti saha ieu? Eueuh, geuning ti salaki urang, ingeteun. Alah, kitu-kitu oge geuningan ingeteun nya kana lahir urang jadi makin cinta dililina. Kenaon cek acet-acetan sorangan keur olahraga atuh ngamesesan. Nah olahraga teh acet-acetan sorangan penting mah ngesang we atuh teu nyaho di rumah usul. Emang ngameh naon? Apa ngameh seksi? Naon meh ulang-ulang wae, bara ringung wae. Naon teh? Biasa we keur utang hitung. Ada gerak teh. Utang hitung naon atuh? Kan kieu teh. Ieu teh kerusum anu ngabangun ieu. Rake sarua cuman utang hitung. Rek ngabangun. Oh, rek babangun. Kamar ge mang ade lono. Beang sabarahaeun mah utang hitung teh. Utak lieur. Oh, kitu teh. Emang abang udah sagede kumaha eta mang ade lono teh. Pokona mah kitu we. Agreng. Abang udah ge. Heeh, kitu teh. Urang ge tadi nama hayang imah teh. Dibeton. Loteng di tingkat. Hayang kieu tah di alus-alus siga keraton. Halus atuh utang itu heula mah. Ngomong-ngomong boga sabaraha rek ngabangun teh? Ya eta ngalamun heula sugan we jadi nyata. Sugan teh nya rek babangun teh geuning kalakah ngahayal.